Itu dakwah Kangjeng Nabi Isa cak umatna, ya Isa coba hudangkeun tah kuburan mun bener ge maneh rasul gancag caritana kuburan nu mana tah eta cak Kangjeng Nabi Isa mun eta dihudangkeun maneh rek iman ya sahibal makbara gum biidznillah hei nu aya di jero kuburan hudang kalawan izin Allah hudang begitu hudang gigi brik tas gigi brik aina bighali cak eta jelema mana begal kula cak eta manusia sekeliling Kangjeng Nabi Isa ya Isa alaihissalam aya eta kunaon ya begoli hudang di kuburan cak Kangjeng Nabi Isa lantaran ketika nyana paeh nu dipake karesep di jero hatena begal coba nu hiji deui itu tuh hudangkeun Kangjeng Nabi Isa ngahudangkeun deui ya sahibal makbarah fulan bin fulan gum biidznillah hudang begitu hudang aina nakoti mana onta kula ji aya teh papan mana onta aya naon ya Rasulullah ya Nabi Allah Isa cak Kangjeng Nabi Isa nyana waktu maotna nu dipake karesep adalah onta nu mantak almar'u ma'aman ahaba hiji jelema bakal disertai jeung nu dipake ka cintana ulah engke jaga di yaumul kiamah kuari bae ge urang diuk babarengan di masjid macem-macem kacinta di jero hate aya nu ka sapeda aya nu ka motor aya nu ka mobil aya nu ka jabatan aya nu ka perusahaan aya nu ka karunggoni macem-macem lah tah diuk bareng jero hate Allah nu maha uninga kacinta eta bakal kabawa ka jero kuburan terus hudang ti kuburan saksikeun ku kabehan urang bakalna begitu hudang ti kuburan engke macem-macem aya nu mana inopa